Bismillahirrahmanirrahim. Atuh tidinya putus asanya nang kaduhung amat cek aing kamari teu iman, kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean, kaduhung amat aing teu loba sedekah, kaduhung amat aing teu nyeun kahadean, mublisun. Hartina kaduhung kereta mah ayyusuna min kulli khair. Masyaallah. Namantak ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Muga Allah nyaheun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Mantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade. Sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat. Luar biasa cak Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba. Ieu hebat. Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto, jasa Presiden Soeharto, pembangunan Jakarta kurang kadeuleu, timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ieu istimewa, berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekal ku Soeharto, jasana gede jasa, di samping gede jasa, gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto, urang mah panteu nyaho. Urang mah teu nyaho mun jadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atuhan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi teu komo kuari. Atunya hojasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho. Atuh janyaho Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan tah Pak. Sanajan teh dibuka ke atuh janyaho. Janten mah lain rahasia. Lain rahasia. Jang patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueus nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna incuna bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu siapa santri kiai anunya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapana ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disoekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teh naon atuh horeng inohongna ge kitu ieu. Urang lamun nyarita bupati korupsinya kalau ngomong ja gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, ibu gubernur kunaon sih kalau ngomong lah jadi luhur lagi kitu kemeh. Atuh teh mah korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan-wartawan nun beritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran loba omong kitu bae pokona mah geus kira aing maca koranan sok aya bae bungkus lauk asin gitu bacaan detik-detik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh
Numantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek ulang, alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha. Teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan. Nyabaah ke Singapura, ngehenen di Singapura, menenangkan pikiran, mabok teh. Atuh sakadar mabok mah jangan terlampiaskan. Coba. Cari perek. Aduh, di samping di negara mah, ini rahasia negara sebenarnya mah. Mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan di negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hook ya dipake bae. Masya Allah, marabok, zina, judi, judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh di Pandeglang. Di Pandeglang di kitu naon ngaranna? Deket pantai. Dirinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkeun jang judi. Untung aya salah satu menteri mau dicaritakeun ku kula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat perjudian. Nah, kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ko Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah suraseri nginahun sidang teu urang kalaku. Cek kira mah naon meureun. Nanti urang bisa nyebrang ka ditu babari. Tah pikir di Lampung bakal kumaha. Sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan Jawa. Itu Lampung disebutna Jalam. Tah di ditu bakal nyeun tempat perjudian. Wah. Geus boga sabaraha tempat-tempat judina. Sedengkeun eta neuk calon presiden. Ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak. Ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar Kemis ge jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah tuh terus bae. Teu dua tah. Eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang, makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jakan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa. Meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Ji emang kumaha aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satunya. Pikir eta Indonesia. Eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan. Hutan dibakar lain sa dibakar-dibakar. Nah emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa. Untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Nanaonan tah mah diragajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri. Pikir kota. Ulah diteruskeun puyeng cenah aing bisa setruk. Atuh sia masih aing. Encan minyak. Namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang. Nya nama
Nyawan tanu di luar mana tah. Sedegeun mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha. Nah, geus sama Indonesia. Oh, negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang urang, bapak moyang urang, sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari, rakyat kuari terjepit. Kumaha coba? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil, ganti deui mobil. Da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya. Dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya, kiai nya nasehatan. Hati-hati kiai, beli kiai ku Golkar dibeli. Nu tadina sau. Beli. Anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun, tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba hayu deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadanyekeun encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa-jasana, loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar kita di dinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka, luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden. Hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, masih bisa ditembak. Tanggapna saha? Wiranto mah nya nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, coba ayo. Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyerina meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jadi. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran. Ikut urang, panjadek jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah, kuari SBY nya. Mari teruskeun going. Aduh, Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola na teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang teu diome, diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia bae geus terketahui di dinya aya minyak serang ku Amerika. Ih, luar biasa. Diome, diberi jatah doang, dijual ku nyana. Nyeri teh hate bangsa. Nah, iya mah keur carita ngeuk nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali dijual, 3 kali dijual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SOP teh. Kadua hayu AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu.
tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerja sama kos kararitu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ke pemilik nama lah dibere teh kekercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranana lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah tungkelang ieu lurahna ka mana ieu loba keneh duit tangkap paeh kan dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah deuk diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemudana kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari dihareupeun mata urang nu micin orok di pasar Kemis geus sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh teh kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah setik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebab nyana gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nyana mayar bae ka nah sia emang teu kadenge ku cile aing gitu aja emang urang mana cenah kiai ulah loba ngomong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian ti kelas pemborongna geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae bedak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus ji pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh wah ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahanna ge saya meureunan 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah heueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih, rakyat bisa nurunkan. Presiden dipilih ku rakyat, turunkan. Bismillah, henteu akur mah ku rakyat keneh, ganti harita keneh. Nu tadina SBY turun, ganti ku si Peot. Beres. Gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah. Cak Gusti Allah lantaran sia enggeus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing
melalui Sapinah Riyad Takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kemana tad menang nitah saha tangga ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dia mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu abuya menang saha ngangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cak Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun Gusti Allah nu nurunkeun Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai sama jamara nang saha tah ngomong kos kitu nang Allah lain kiai sama kos kitu mah naon bau bentak lain kiai sama kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat nang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu mah kunaon sarua jeung aing nyana proposal aing proposal ya gas cekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararacak geus ngararacak tuh deuleu kumaha di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipondok tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba kuari ka Bogor alah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon arua coba ke Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun tah mah sarua ya Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasihat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu bareng naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa izu wa khuifu mau'izohna ieu piwurup ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad darra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasihat teh sia teu ngahidinggas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kalinaon kadang-kadang tuh sia nya hojak apaan ja osok burung kali jodoh da geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadane na dioyak-oyak ku EH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan web di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nya hobae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom nya berarti kondom ambalah bener kan sih jia teh kan ada bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisi betul Bapak tahu? Ya tahu bener katanya. Mungkin pelakunya salah satunya Bapak. Ya dikit sih. Secara real jasa. Masya Allah.
berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus, bahkan di kontrakan-kontrakan, di perumahan-perumahan anu encan terisi. Ternyata begitu diselidiki kondom ambalaya, masya Allah. Gusti Allah, geus puguh nu nyieun minuman. Lantaran aya kekerasan teu meunang cek polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan. Ya asupkeun kan seuri sia nyahonya sianya. Tarolol jasa, masya Allah. Meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna lah, meureun ulah hese-hese aya mereka ditangkap ku polisi, geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu. Aman. Indonesia, masya Allah karim. Boh menjadi-jadi. Zina, judi bagus kudu dicaritakeun. Boro-boro judi anu beneran judi, sangkilang main bola geus jadi judi ku ari. Nureuneuh jadi judi tolong teh. Nureuneuh terus lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureuneuh bloon jasa. Masyaallah ieu negara neuk jadi naon. Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun, terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun, patahna alaihim abwaaba kulli syai. Makmur luar biasa. Ngajual naon bae jadi duit, hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa. Dilindungi anu luar biasa, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Awas hatta idza farihu bima utu, sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah, awas lantaran takabur sombong, akhadnahum baghtatan, bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh. Fa idahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa, aing kaduhung amat ku kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa ai tah sia. Aing kamari teu ngazakat, kaduhung amat paeh ieu mah aing. Aing teu gandenge ka kiai, aing mah paeh ieu mah ieu. Tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh. Kabeh putus asa tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun. Mal bisa daya guys, fa idzahum mublisun. Ya Allah. Kos gitulah ieu kaayaan umat tiba heula. Wali bangkawarah jasa. Amerika emang sumber bangkawarah, sekedar kanyaho-nyaho bae. Ieu bakal disiksa ke kabehan guys. Kumaha kitu? Lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang. Ieu pesanan-pesanan Amerika, lain lalagaan diunggal negara. Tuh di organisasi anu jahat. Amerika mesen bunuh pesanan Amerika. Bahkan ieu nu ditangkep gak pesanan Amerika, lain lalagaan. Lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu neuk bangun Indonesia. Boga kekuatan pesen. Ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sakedar nyaho bae ieu disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu. Ulah dikira eta harta teh lain pesenan ame pesenan sarua bae. Lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janyana mah eta mah sakadar usaha. Sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan. Kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana. Apa negara dirugikeun jah henteu. Kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya. Tapi kan eta geus pesenang ya. Ieu kan secara kituna bae. Adapun hutang ka negara pan tanggung jawab fisikna ge aya. Ieu mah keur carita pesenan. Di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih ti eta kota ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebal deui tetep kapesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen. Moal dibere nyaho ku aya tuh. Aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika. Asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dibajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati lain saja tamangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika. Nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor, ku dekan, geus dinasehatan ieu teh ku para dosen, mahasiswa bergerak
kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae. Awas palamma nasu. Namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen. Ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebal deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan fa idahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger. Ditentang. Wah, jatuhna naon sakedeung doang. Deger. Wow, sarariun. Uy, ka mana ieu urang? Uy, ka mana ieu urang? Uy, awah deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Ya, Gusti Allah, lain istighfar kai. Awas ya sakaligus. Kakarak disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Wa hum fa idahum mublisun. Nauzubillah min zalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade, jasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna madzalik istidrajun minhu lahum. Ngeri jasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat. Maksiat terus tapi dibere curcor. Maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu. Eta teh istidraj di Gusti Allah. Baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deleukeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal di dalam baik kesaksian kayak kurang emang gua istirahat di Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk kuari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa kuari eta mah moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ada ngamamum kadinya di calo-calo moal kebal deleukeun geus rarangsadan calo nu tih lagi kuari boga teu boga sepeda kempes-kempes acan jaloba jasa boh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot tang ringkuk bae imah saya aya kendaraan teu gablek paes geus teu bisa teu boganan ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat nage teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta kerja ditakeun batur kuari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang lah ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantek sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantek sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosen atuh paranti kokosen di pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai loh cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calon aing mah
Sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pancena rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya ta. Yuk buku Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan. Masya Allah karim. Ngajabren ambalaya. Tah ku hari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha? Ja osok kadatanganan. Hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa. Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari sholihin. Gimana anjeun neuli jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'ari sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ka anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'ari sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Amun aya kiai na keur ngedeng we gitu. Assalamualaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Tah. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikumsalam. Saya tak. Kita menini cenah. Ninina nya bangun nama kompleng sama menta-menta. Bejakeun keur suare. Can bisa jadi kiai. Itu bisa nyambut. Waalaikum. Ka anakna coba deuleu sa. Aja eta mah cenah bangunna santri. Geus kolot apa berat rada kolot. Kanyohan santri sa. Calanana panjang, sampingna kaluhur. Oh, Cianjur ya kajian kukumaha ge. Cianjur ya bae kajian kukumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu, kesangan, Bah. Kita istirahat bae lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'ari sholihin mun aya nu kos kitu. Masyaallah. Marhaban ya ahlallah marhaban tanggep urang kebeban cetek. Aduh eta jasa hirup. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku hari keur didelekeun mantap ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Dek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban sambut. Duh nu miskin mah datang cari gitu. Cai minumna gelek. Oh kurang kena tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Cada mah asal cai bae geus sabek. Teu kudu nu amis-amis kitu ieu. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah pas kitu marhaban bi syi'ari sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu fakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu fakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ayeuna dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kurangna tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu hormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanyacan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alik beja berbaabah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok.
Anak camat nu mondok, anak bupati nu atuh anak itu biasa bae tuh, ja urang dikiaikeun teh ku rakyat. Kudu laletik, beja berba aba, teh jaberta bata, beja berba teh jaberta bata. Mim jaberta tama jalan mata, sinjaresi ajuan mata sia. Nah, kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal pada siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nusugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nusugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nusugih deketan. Geus di deketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sareng pakir. Lamun pakir dan janjeun agama ku syiar sholihin ku pakirna. Lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiar sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus di deketan dipenta titah meulikeun mobil. Ulah, eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanna. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kanjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tiru ku urang. Kuari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial saya Bupati. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana. Keke heula ih. Terus dibalik masuk perwitan ih aku mah perawan. Deketan ke orang Bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupati nak. Dari uang saya. Nih, deketan tak Bupati kos gitu. Deketan tak. Namun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu. Jauhan tak Bupati kos gitu. Jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid mana? Tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim? Kitu bae. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya ho bae da moal ieu. Ngaji saurang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina ja sugih. Tah kuari pengusaha datang ke orang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus pakaraja teh buka batu bantar, Serang meureun gadinya. Kabeh nu sana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja semua saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke Maupun untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat uqubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadangnya lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jatitah kitu ka Kanjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah.
kiai-kiai mah geus bae sambutna tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing kana naon geus diomong kos kitu. Mun paeh wal kebel ka hisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun iqabun moal kebal mun bapa paeh ka hisab kanjeun kumaha ge jalain cak kula jak nabi tama kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di wara motor begitu di wara motor marhaban bisyari solih tolol datang nu sugih mah luar biasa anu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah anu kos kudu kumaha. Nah, kuari pengusaha degetan kurang, degetan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nangis. Ulah sieun beurit marawan ka dinya, ucing marawan ka dinya. Ye, atuh tah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganangkarak bae. Dah, cak Gusti Allah nu mere, atuh maung pun mangmawakeun ka dinya roti. Dijejelan age ku mau. Masya Allah. Ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Meureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mah mau eta. Pan emang mau? Mau nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta mau ngaran. Teh kos kitu deketan. Ajak Musa cek Gusti Allah. Yuk nganteung meunang ngomong teu kudu ngomong. Ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya nah aja ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin. Tinggal kuari mah bergerak na di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh mun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi ieu ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah kadinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuekeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur kan teh mah sugih-sugih batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungan beunang kabeh bakalna faizahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan dari lambat kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Tapi pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja saya jeung urang kuari teh keur lain lalagan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan
secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Numandak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya, acak-acakan kuari. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah. Kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun ku ari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan ku ari. Di Indonesia ku ari geus 1 2 geus mengetahui. Ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santrina, kiaina mangke bae. Ya Allah, ya Rabbi. Dunia geus hudang ieu. Lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi, saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda. Aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah. Aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna da. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujana hudang sial meureun ta Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Ja eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom. Kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya. Kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Wang kumaha gitu. Saya kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Ampun aing masyaallah karim. Nah ayat yang mantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyikan we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya mah naon teu lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur rumah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya. Salila urang berdaya, urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya, tetapi urang teh geus terjepit jasa, doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga, ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahat nak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun kos sekarang itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje. Terus jeung calon-calon ge nu bararagus deui. Ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil. Geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah. Serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi. Atuh ai Baitullah mah nu Gusti mah enggak teges-teges kawasa teh ya. Turun pan burung ababil. Kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan. Teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngaduakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran gitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah seagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.